buka duit, hirup palangsak teuing. Hayang gawe di mana? Sakieu gatina ngeukeun pagawean. Siti. Sit dia kernaon? Ranti pugum hayang gawe teu buka duit. Emang dia hayang gawe di mana, Siti? Teuing aing mah gawe di mana ge asal kamu menang duit. Hai burung urang gawe asal mulung rongsok. Tak ngomong ngolosok gagabah. Cik dia tadi teuing cenah ge. Atuh ulam mulung rongsok teuing budak. Ayeuna ieu budak rame amat. Babatok dia pugungan duaan. Hayo. Pangdenge aing madak suara mukot ngaleuyah. Eta mah ceuleuy dia beh meureun anu rusak. Heuh, maran rusak jadi ge ngomong teu kadenge. Ulah gagabah eta ceuli. Paruk nama A jadi B. Hayo. Ayeuna dia tiseun amat. Babatok dia ruk mati iseun. Hayo. Ai pangdengnya aing mah si Siti hayang gawe keur tadi. Heuh pugum mah aing hayang gawe. Dararia hayang gawe nya kabehan. Heuh. Ai dia hayang gawe mah hayu burung. Gawe di mana Rukmah? Aya di mah aing gawe ngepel. Dia Rukmah aing ngomong sok pisengiteun. Aing Siti jor teh gawe naon ge? Ai dia hayang gawe mah. Atuh aing madak aing gawe ngepel mah endung. Harga diri aing beronta-ronta. Iya, aing jor teh gawe naon ge? Aing repeh dia Ranti. Paksa aing dadam mere gawena ka aing anu bener jadi mending aing balik. Ih, teu jelas. Baliklah. Siti ka mana dia? Balik aing mah. Polongo kala balik. Aing ge burung balik lah. Kabehan baralik aing ge balik burung. Liar ngelian pagawean teu menang-menang. Ripuh-ripuh teuing ieu ngelian pagawean. Nyahar redang deui. Kunaon dia dalang ka kan dasar celana bolong. Kira kudak. Hampura burung. Enggeus jelas gara kaputan ka dia. Jangan ke dia ka delok lalakian teu suci. Hampuradak.